kameni deh nu ditutungguan. Ya geus kagok ngadonan. Geura diaurkeun teu jelas pisan anjir nya. Geus menang beli mahal-mahal diaur-aur. Hah, dagoan di saung orang ngopi. Lain mah eta mah nastar arek meser online atau nabi bade ngadamel. Arek nyieuna ieu mah ya. Bosen meuli wae. Nya atuh. Rasana teh angger we nanas jeung nanas. Mending nyieun jadi bisa variasi rasana. Kayak cobaan mamahnya nyieun. Selai naon teh nanasna teh ganti ku selai strawberry, lamun teh selai blueberry, sarua panasem tah. Heeh. Leuwih enak jigana. Geus we nyieun we. Isuk balanya ka pasarnya bahan-bahanna. Ngan mama penasaran ya teh ya. Penasaran naon? Hayang nyobaan jurang teh ku jamar roti ngeunah segana. Asal para kagok yang nya ngagicelekna ieu majikan aing ampun teuing. Please nya Neng Jessica Iskandar. Nastar teh eta teh berarti nas dan tar. Ya, tar teh kue nanas gitu. Ayeuna lamun diganti ku strawberry atau ku blueberry eta henteu pati jauh. Tapi lamun diganti ku jamar roti mah teu meureunan. Jadi jamrotar meureunan ngaranna ge lain nastar. Teu sakalian anjir. Eta nastar jerona ku karedok leunca. Sekalian pakai ngaliwat heula. Lain ai mamah teh geus meunang acan baju lebaran yang barudak. Teu jadi ah. Nah, Teu mararantes atuh ya dipakena. jadina kumaha tuh? Nya dibelikeun we baju kanu ngepas. Meh mantes. Ya, baju lebaran. Ya, sanes lebaran. Sanes baju gararomrang ya. Wah, teh Maimunah. Ya, sanes. Aya wae ieu anjeun. Brad, awe mah loba pisannya nu jadi pahlawan euy. Nya, loba cut nyadin ibu kita Kartini. Loba ceng ti awewe mah. Loba. Eta Brad, anu bangsa TKW Brad eta. Disebutna pahlawan naon Brad? Tah, lamun nu kitu disebutna pahlawan devisa. Nu kitu tah. Aceng ge hayang Brad euy. Ngan pugula laki mah langka Brad, ayeuna mah nu ka luar negeri. Aceng ge bisa sebenarnya mah disebut pahlawan bisa Aceng. Aceng. Ngan Aceng mah pahlawan tanpa bayangan disebutnya. Ini Aceng mah tanpa bayangan Brad. Nya tuh. Ya guys ya. Aceng mah tanpa bayangan. Soalnya ke guys. Jadi Aceng mah lamun misalkan aya debt collector teh kayak mana nya? Ngebalik cat teh anjir seperti tanpa bayangan ya. Gitu. Tah gitu Ceng. Jadi seperti menghilang lah Aceng. Luar biasa. Brad, cik geura aya pangbalikeun roti tawar tak ka warungna Wacio Brad. Naon atuh sih teh? Yang roti tawar sagala anjir. Ya, ngadah roti tawar mana jika nu hudang gering tipes anjir. Sugan we Brad, ku di dinya mah bisa ditawar eta. Naon sih teh jeung make jeung nawar sagala jiga ibu-ibu sih ya mah anjir nawar. Ya, meuli we ceng ku di dinya ceng. Si teh ni olo-olo teh maneh. Kali-kali be Brad atuh Brad. Kurang mah teu bisa ditawar Brad. Ya. Naon make maneh jeung nawar sagala atuh meuli roti kadar ge ceng. Kapan ngaranna ge roti tawar Brad? Nya kuduna bisa ditawar. Anjing saroceng ieu. Ya, saroceng. Maneh teh lain rek meuli kolor sih teh make jeung bisa ditawar sagala atuh. Meuli roti sih teh kadar ge. Parah aja saroceng ieu. Meuli ceng. Koeng gorokeun atuh ka waciohnya. Wah, si Oceng ya. Si Aceng hayang roti tawar ya, Wak. Tuh, yuk. Tong ditawar.
Anjir harga murah ditawar deh anjir saroceng ieu parupa wae anjir. Ha bisa wae ya cangkilung. Alhamdulillah sia Brad, tatangga kosim dengan hareupeun imah. Tadi cilaka Brad. Sukuna ayeuna misalah disorodot ning eta dengan cangan cau. Alhamdulillah cenah anjir. Suni atoh anjir. Si teh kabusibahan batur teh meni atoh kos maneh. Bongan manehna masuk judes dengan ka kosim Brad. Tapi teh kitu oge atuh kos teh ai maneh. Ya nu kitu disebut teh anjir menari-nari di atas penderitaan orang lain kos. Teu meunang si teh. Eta tarianana di daerah mana di Brad? Ya paribasa kos maksudna tertawa di atas penderitaan orang lain. Entah make ajang tari piring atau tari jaipong henteu. Teu. Paribasa teh mah. Tapi aya Brad nu leuwih jujur pisan mah kosim mah euy. Leuwih jujur. Teh kosim. Pasti manehanana moal katarima Brad. Ayeuna teh kan keur daftar ningan di eta dinas perikanan Brad. Pasti moal katarima. Nah, Kan manehna mah kidal kenca. naon hubunganna si teh maneh? Kan dinas perikanan Brad, kanan leungeun katuhu berarti aya teh manehna mas cuman make kenca kidal. Cangkel teuing aing ngobrol jeung si ieu ampun teuing. Dinas perikanan masih teh lauk bae. Ngurus lauk. Lain maksud percuma kita dijelaskan oge aja. Yang dihahkeun we aja yang aing daripada keburu naik tensi ya. Ya wae ya aja ya. Gedang California. Oh bener beratnya tanda-tanda akhir zaman ayeuna makin bermunculan Oh maksiatan ayeuna merajalela nya perjinahan ogenan ayeuna mah terang-terangan berat di mana-mana Naon itu teu puguh-puguh aja jual ngabahas akhir zaman segala aja mereka karareueung ai maneh. Pan kosim penting tas pengajian berat ai kari-kari dieu memeh ka dieu pisan kosim mergokan anjir perjinahan eta sedarah adi jeung lanceuk. Di mana ket? Pan kosim teh secara sengaja berat dia teh memeh ka dieu teh mampir heula ka kandang domba kosim anu adi lanceuk anjir keur jinah. Pan sedarah eta teh ulah. Kos. Teu naon si teh. Da doma teu naon. Mun jelema kah teu meunang. Ngomongkeun si kos. Berarti lamun jalma jeung domba ulahnya. Teu naon ai sama suka mah si teh. Itu. Lain eta pan berat. Domba nu kosim eta rada mirip si saroceng sia. Anu bener si teh. Aslina Pira aku dong mirip si saroceng. pan kieu berat carita nanya harita teh kosim jeung si saroceng teh ngangon di sawah nu eta teh nu kubang dawa. Terus Si saroceng nya teuing hilap eta teh teuing kagok meureun pan keur kiih mana teh domba mundur meureun kagok dilalempang we ku si saroceng teh atak ayeuna rada mirip dombana ku si laing diantepkeun ya. Laing curiga sih emang nyeluan anjir. Ya aing mah pasti celina eta domba mirip didinya nya. Pasti anjir kosim mah. Moal teu ngiluan moal. Please kos. Ieu domba si teh. Domba teh. Najan bikang ge domba. Parah aing si kosim ya ampun teuing. tapi pan randa teh bahasa laki Geus kana rana deui wae ieu ampun teuing kos please kos. Nirempag teh ieu si ieu huluna ampun teuing. Ha bisa wae ya anjir ya. Anak domba ya.